Mitra Anu Mulia Wilujeng tepangdangu serang acara matuh dongeng enteng pangbebrahmana Mangjaya sapara kanca badai neraskeun hanca dongeng katundat karangan Koswara. Para mitra anu mulia mangga urang lajengkeun deui hanca dongengna atuh mugi-mugi acara ieu tiasa ngegemakeun eta-eta hiburan pangbebrahmana. Mangga para wargi sadaya. Barang ngadenge jawaban ti pihak kiseta kitu nyapuguh we keur diri ki burak mah pohara bunga heunana, pohara atau heunana. Ku ayeuna kitu yakin manehna baris bisa dibarengan ku kiseta jeung ku Nen Sukmawati dina raragam meungkeut kakuatan nu pohara tohagana. Sanggeus ambekan ti burak rada tenang ke sanggeus mimiti itu. Pok Nen Sukmawati ngajak nyarita ka ki burak dari anakna. Burak, ingger omongkeun ka kuring. Naon sababna Bangna Andika nepi ka datang ka dieu siga nu manggih ka sieun? Menyeun jeung sanggaan buya ge Andika siga keur meunang ka rerempet. Keur meunang ka susah burak. Begituna bisi iya keur meunang ka bingung jeung ka susah. Bisi perlu ku bantuan kuya pok mejakeun. Aya naon saiyana Bangna jadi Andika ayeuna datang ka hareupeun kula jeung ka Nen Sukmawati. Sakali deui hate ki burak ngarasa bungah ku ayana manehna. Apa dananya ku Nen Sukmawati jeung ku Kiseta. Nanakeun dirina diperhatikeun ku nu dua anu aya hareupeunana. Ngan lantaran ngarasa heran pedah dirinya eueuh Kangjeng Raja pok ki burak kumaha. Nen, yo di karaton teh geuning teu katingali aya Kangjeng Raja. Ka mana anjeunna? Anjeunna nu jadi kamar panyepen. Khusu Mujasmedi. Kulantaran kitu ye. Anjeunna nuju Mujasmedi hayang meunang pituduh ngeunaan keris titisan iblis. Keris titisan iblis nu ti leungit teh geuning. Ti diri kuring basa babarengan jeung maneh di leuweung tiis. Tung nepi ka ayeuna tacan aya laratan naon-naon. Nya ayeuna Kangjeng Raja nuju memai Mujasmedi. Hayang terang ngeunaan di mana ayana keris titisan iblis. Ku gandeng muga-muga we atuh meunang ilham teuh. Hari ini mah centring geling. Ngaya ka dieu atawa henteu, Nen? Si burak nanya ke Nyimas centring geling. Ieulah aya lantaran geus disalametkeun ku Kiseta basa manehna kateter jajaten ku Nyititi. Ngan ayeuna sanggeus saminggu aya di dieu bari ditama ilmu panembuna ku Kangjeng Raja. Manehna luntah ka alam manusia. Ngajan ku kuring jeung ku Kiseta dicare keukeuh peuteukeuh mamaksa. Nyang dah hayang mulangkeun ka nyeri ka pihak Nyititi jeung Sejen. Ini teh macan lila kakara ayam meureun saja mah kitu tak Burak. Waduh. Kutane kadnya eta mamangkaning ka aya di alam manusia. Pihak Jangdarta jeung Mulyana keur pada lumampah dina raragan Nen jeung Mulyana. Pihak urang tidak kapugu geus. Disangkan Santi Nyititi jeung Jangdarta. Ayeuna mah laluhu ilmuna dan sugan mah. Matak heran eta Nyi Santi. Maka boga pakaran jimat mangrupa cucuk belung tulang. Jeung Nyititi boga pakaran cucuk belung harupat kabung. Itu karena dua orang haram hebat eta mah. Aneh ngajan simbang ti kitu wah enak sugan mah. Luar biasa we kakara kurima manggihan. Senjata model kitu teh. Sok caritakeun kumaha lalakonna ye? Sangna maneh nepi ka datang ka dieu teh Burak? Katulen kieu lalakon beurinya. Dihara wese paralak ki burak para mitra barabat berak paralak buru sana so ada paralakku jangan barabat berak gitu di burak nyaritakeun sakur lalampahan manehna ti mimiti yukna ka diri Jangina terus ningalkeun lewongkon leuweung tiis lunta kalebur darmaga salayan saterusna kateter jajaten pada mudang ku pihak Santi jeung Kisabda. Nya keluar ningalkeun kurungan Jangina di pasir hini. Terus kabur nepi ka Yukma dina hiji maung lodaya, tapi deui ngadon ka pangku Santi jeung Sabda. Wantusna kabur deui nepi ka nyungkut di hiji sirah cai ka telah sirah si kandung. Tapi nya kitu abong kursuwe ngadon ditepungkeun jeung dirinya Jangdarta. Antukna dirina kateter jajaten nya ayeuna kabur ka alam siluman.
Sega minta bantuan ka pihak Kangjeng Raja Cakrasena jeung sugan tepung jeung pihak Nen Sukmawati. Sakitu kayan kuring tenen, dalam manusia geus gak bengkak nyangan panyumputan. Tete laki manggi di bumi lah. Untuk kapangi kuni Santi jeung Kisabda mah. Hayo papangi jeung Jangdarta malah ayeuna ge. Ni Santi najan geus pisah ti Kisabda, tapi manehna dibarengan ku si Odep jeung si Udi. Ada kabur ka ieu sugane moal aya nyusul ka dieu lah. Harebat mangsa ieu mah. Ini panemu jam teu pamakena sugan mah. Lain bantrak-bantrakeun atuh. Beki burak sanes manehna nyaritakeun sakura kajadian itu riba jeung kaalaman ku diri manehanana. Nepi ka ayeuna datang ka alam siluman negeri Juana Liat. Jandarta teh telah tamah gagah mun kitu mah. Nya kitu deui Cici jeung Santi. Bari panasara naha saha sanyana Nyi Santi. Nu takeran eueuh Nyi Inah bet aya Nyi Santi, boa-boa Nyi Santi jeung Nyi Hata eta takene. Ayeuna burak mending diri heula ieu hayang nyaho nah bisa nyusul ka dieu atawa moal dina Jandarta. Mun Jandarta ka dieu lain kah nu ngaran maneh. Maneh ngarti Allah ku kuring. Nen Sukmawati bari ngegeleng ieu. Tapi Allah kumaha nen? Ya Allah we ku jalan lemes. Sijanan bisa hasil. Bari toge apan manehna. Kita perlu lelembutanana bisa nurut kana kahayang kuring. Nyakal manehna pengkuh. Tapi ayeuna mah yakin hasil pamaksudan kuring. Saja mengkuring bisa ngahiji jeung diri Jandarta nu kasep ngalempereng koneng nuraken jeung luhur elmuna. Aduh nyan bagja luar biasa bagja. Ngajan nginu neng gunung dendam wajbaja jeung ingatna. Landaran gayaan Jangdarna bareno jeung Jangdarna anina bohara jauh bedana. Panggil hiburak nepi gae leh wawos mending kakak murgan dan kali bunuh adi-adi ini neng sinemu dengan cindakaan nanti sabda seta merepepelin kadi dan Sukmawati. Memang hari tadi dibejakeun ku kaya naon teh dibejakeun ku Andika ge kami ngarti seta nya kana tantu we urang kudu carincing pagi kancing pokona mah akti-akti jeung jatna doakeun we sangkan kami bisa hari tanana bisa meres-mereskeunna. Asawang kagamar di kuhatna Nen Sukmawati minaan kakasepan dirina Jandarta. Jadi diri kuring ge mending di dieu heula nya Nen. Si burak pimanyakan Nen Sukmawati. Bener burak. Pokona mah urang dagoan kaluarna Kangjeng Raja ti kamar menjas Medina. Susuganan anjeunna bisa namahan ilmu panemu keur diri Anika tak kitu. Nah, syukur we itu ngumpul saheulana di dieu. Nyaan hese penyebutan dalam manusia mah. Kurun Kangjeng Raja Prabu Cakrasena harita datang ka jero karaton. Poharanna kepegna lantaran kumanehna teu katempo diri Nyimas Centring Keling. Nu matak gancam Kangjeng Rada nyakeun Nyimas Centring Keling. Weh, sita. Kemana si Centring Keling geuning eueuh, ha? Nu mawi dengenging disaret gaulanu. Anjeunna maksa angkat ka alam manusia. Abun nenu kasuhun meren disim abdi dunia sangawagel anyeuna gaulanu. Temal kisabda seta bangun reuwas sok sieun manehna diamak ku Kangjeng Raja. Red Kangjeng Raja Prabu Cakrasena kanden Sukmawati baripokna. Bener Nen, diri Nyimas Centring Keling geus miang ka alam manusia pikeun ngayakeun tindakan riributan di ditu. Laras pisan Kangjeng Raja. Mung name teh teu keeng diwagel anjeunna maksa punten disim abdi teu tiasa ngawagel ka anjeunna Kangjeng Raja. Tema Nen Sukmawati hatena gegebegan oge. Nyakeun bae nu geus manggeus. Dan nya kitu Nyimaskeun Centring Keling man geus boga hayang tara beunang dicarek-carek. Eta mah jelema nya aneug-dreugna luar biasa. Heuras genggerong nu kitu teh ngaranna. Keun bae cek Kangjeng Raja bangun keheul. Red kaki sabda seta sarta pok Kangjeng Raja nyarita. Seta, maneh ayeuna kudu gancang ini talingakeun diri Nyimas Centring Keling ti kaanggangan. Mun manehna perlu bantuan tanaga maneh wayahna kudu bantuan. Najan kumaha kaayana, kumaha kira-kirana sanggup seta. Unyuk sumanga kaulan nyisim abdi moal bade baha ka salira. Sejanga esnokeun kana timbalan salira kaulan. Syukur.
ngan lamun papangi jeung si sabda gancang sinabalik. Bongan manehna marengan Nyi Santi ngadon nganiaya ka Nyi Mas Centring Keling. Jadi mun papangi kudu gancang manehna sinabalik ka dieu. Sinamulang ka alam urang. Unyog sumanga kaulanun nanging kumaha mun teu kersa. Kumaha mun manehna keukeuh beunjeung ke hayang dinitu. Keukeuh hayang marengan Nyi Santi nun. Ki sabda setan neuteup ka Kangjeng Raja ngasongkeun pananya ngarah jelas jeung tetela pikeun pilampaheun atawa tindakan manehna engke munyang hareupan nu jadi lanceuk tetep sembungeun mulang ka alam siluman. Kangjeng Raja ngahuleng sakedapan bangun aya nu jadi bahan pamikiran manehanana. Tarang nepi ngariwet bangun anu parna mikiran kawas nyang hareupan hiji pasualan nu pohala rumitna. Tapi lila-lila mah mancokeun paneuteub kaki sabda seta baripokna. Seta, samemeh kula ngomong panjang lebar kula hayang tumanya heula ka adika. Unyog sumanga bade naoroskeun naon kaula nu? Rek nanyakeun ngeunaan pamadegan adika. Nari adika nya keneh kasih sabda atawa ka kula? Na berat keneh kasih sabda atawa ka diri kula? Sami berat nak kaulan lantaran kaditu lanceuk atuh kasalira pandunungan di sim abdi. Nanging sanaos kitu mun ki sabda dendela geus ngalawan ka Kangjeng Raja. Sami sareng hayang mumusuhan sareng di sim abdi. Mungkin tuna dina hal eta di sim abdi baris ngalawan satekah pola ka manehna. Najan kalanceuk kaulan. Syukur lamun kitu mah euy. Kakulana ge regreg. Jadi kaputusan anak kieu seta lamun ki sabda keukeuh hayang bae di ditu teu naon-naon. Tapi lain hartina maneh kudu sakarep ingsun dina nyeun tindakan jeung kalakuan. Ku kitu namun maksa aya di dieu bari terus serentetan jeung si Santi kudu gancang sinabalik. Mun mungeun gelutan sigana manehna moal eleh najan gelut jeung lanceuk oge. Lantaran ilmu panemu jampe pamake maneh geus namahan seta. Kumaha sanggup? Sanggem kaulanun. Unyog sumanga jisim abdi sanggem ayeuna keneh ge maneh mios. Padahal uga pagawean andika sing beunang dipercaya kade talingakeun diri Nyi Mas Centring Keling bisi manehna pinangih jeung kacilakaan. Unyog sumanga kaulanun. Geus kitu mah terus bae ki seta pamitan ka Enden Sukmawati jeung Taki Burak. Rengse pamitan beramiang keluar ti karaton nagri siluman Buana Lila. Seja naringakeun ka aya Nyi Mas Centring Keling nu leuwih ti heula lumampah ka alam manusia. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia, samiangna ki sabda seta ninggalkeun karaton nagri Buana Lila di alam siluman. Kayan sakedapan simpet aya nu ngomong najan harita aya Enden Sukmawati Ki Burak jeung Kangjeng Raja Prabu Cakrasena. Kangjeng Raja Prabu Cakrasena lanjang linjing lelempangan bangun aya nu jadi bahan pamikiran manehanana. Sakapeung paniteupna manco kaluareun karaton anu pantona muka keneh. Urut kaluarna bieu ki sabda seta sakapeung melong tina jandela karaton neuteub kayan luareun karaton. Sanggeus lila kukurilingan kulantang kulinting ge Kangjeng Raja Prabu Cakrasena diuk dina kursi gading gilang kancana. Kursi nu hurung mancur ngagebur tereup paneteupna eunteup ka diri Ki Burak nu diuk gigireun Enden Sukmawati kalayan pok Kangjeng Raja nganika. Jika nangan kursi Raja Wungku nu galing bidang ya para mitra anu nanti kursi gading gilang kancana teh kursi Raja Wungku para wargi dan usajana make amparan cenah kitu. Aduh di amparan ge al ketip cenah kitu. Al ketip saya pisan cenah kitu para wargi sadaya. Mangga urang trusted malah al ketip lagi ti Turki cenah kitu bejana cenah kitu. Ah ieu namanya dongeng. Al ketip lagi ti Turki cenah Mang Jaya cenah deuh dasar dongeng cenah ye. Mangga urang teraskeun. Harita para mitra Cakrasena nyarita. Budak, syukur anika ayeuna datang. Pokona kadieu ngan siga nu keur ripuh geuning euy.
siga nuker menang musibah Andika teh burak ku kituna cingpek geura caritakeun menang musibah naon sanyana diri Andika pannepi ka kabur ka dieu dari Kangjeng Raja tuh nyangka diri kuring keng musibah we aduh bisa neguh namanya memang bener kaula nun isi mabdi teh keng musibah kenging kasusah matak ge mawi hulu buta katinggal ngawi aduh gancang ka dieu teh geura kieu nu kaalaman ku di siwa dieu nya Ki Burak ngadadarkeun omongan manehanana nu tadi dibejakeun ka Den Sukmawati dicaritakeun deui sagemblengna teu ditamahan teu diliweuhan estuning saujratna tug nepi ka mangsa ayeuna dirina geus datang ka karaton nagri Buana Lila tak kitu sun umatak danget ieu abdi ieu ngadeusan ka salira teh kahiji nyuhunkeun bantuan pitulungna dina raragan yang hareupan pihak Jangdarta Nisanti jeung Nyi Titi atuh dua perkara nu nyieunna da diwirid ilmu panemu kadigjayaan ka salira sekalian we ngarus bagja lah we bisa ditepungkeun sareng gunungan gitu buktosna Den Sukmawati nu dipayun pisah di leun tiis ayeuna bet bisa diparengkeun deui tepang di dieu atuh teu kinten bingahna jisim abdi teh nu bingah ka giri-giri lir kagunturan madu ka urugan menyan putih lain keur bobodohan kitu bisa sia ngomong bisa kana banyak deui tapi soal gampang eta mah soal gampang Andika yang dibantuan ku diri kula yang dibarengan dina anggoning yang hareupan Sidarta saparakanca teu kitu ge apan maranehna teh lain bae musuh Andika Burak tapi ge musuh kula jeung Den Sukmawati soal ilmu panemu asal anjeun janji baris babarengan jeung pihak kula katut Den Sukmawati yakin ku kula baris diwirid ilmu panemu jampe pamake ilmu kadigjayaan ngan kudu sabar kudu daek heula cicing di dieu babarengan jeung kula di dieu asa namahan balad keur Kangjeng Raja pohara bunga heunana ku ngadenge kadalisana ti Ki Burak harita yuk sumangga sun moal bale baha mangga sejang iringan ayeuna mah da tos teu aya di kakiatan naon-naon janten abdi teh sagemblengna nyangakeun bae ka salira bade dikukumaha ge teu langkung salira bade dibeureum bade dihideung ceuk paribasana bade disiksik dikunyit-kunyit dicacag diwalang-walang nyangakeun sun nyangakeun beheungteuk-teukeun suku genteng melokeun ti goro-gorokeun ceuk paripaosna bade dikukumaha ge nyangakeun bire jisi mabdi mah dibelaan ku salira kalayan nuhun deui waina salira Kangjeng Raja nampi isi mabdi janten murid salira kitu temal si Burak teu eleh bunga batan Kangjeng Raja ulah nyebutkeun ku guru atawa kula ngamuridkeun Ki Burak ieu mah urang babarengan diajar lantaran antara guru jeung murid mah kudu aya hubungan bisnis Andika kudu mere upah ka kaula ieu mah henteu urang jeung pada balad babarengan ngabasmi pihak Sidarta jeung Nuliana kitu geus heula ayeuna mah reuh heula sing jongjon lantaran kula aya badamikeun jeung Den Sukmawati ku Andika Bandungannya budak mangga unjuk sumangga abdi moal bade paha seja tumut ka salira temal Ki Burak bari diuk narada munur kabelah tukang diuk manco bangunu ajrih ku Kangjeng Raja Prabu Cakrasena Kangjeng Raja salajengna mancokeun paneuteub ka Den Sukmawati nu tita tadi teu ngomong naon-naon sanggeus didinya eueuh kiseta atuh Raja ngandika sorahan daruan meuni geuman ngaso heula para wargi ngaso heula ngaso salse we nya salse ngaso heula ngaso para mitra kaum dangu Kangjeng Raja salajengna mancokeun paneutupna ka Den Sukmawati nu tita tadi teu ngomong naon-naon sanggeus didinya eueuh kiseta galindeng Kangjeng Raja ngandika sorana handaruan meuni geuman Den syukur nen ka dieu ka karaton
jadi teu kudu diteang deui ku kula. Kumaha sanggeus ayeuna aya di dieu saminggu leuwih na betah atawa henteu Nen? Nun Kangjeng Raja ari betah nama betah jisim abdi teh kaula nun mung ieu hate teu boleh ngageremet. Hayang geura newak si Santi jeung si Titi sakalian hayang geura newak si Darta. Mun maranehna geus katewak yakin jisim abdi bari sugema hate. Komo munjang Darta geus beunang mah manehna baris diajak kawin ku jisim abdi kaula nun. Hanya kal jisim abdi aya keneh di dieu kitu tah. Walon Nen Sukmawati. Ari kitu mah. Najan geus ngelehkeun najan geus ngakaya ge ka maneh Nen tetep bogohnya ka deui Jang Darta. Numawi aduh beuki lengket beuki masket teu tiasa dipapalerkeun ceuk paripaosna. Peuting kapi eling berangkat bicang cam teh sanes bobodohan moal waleh penasaran di sim abdi kaula nun. Mun tacan laksana ngahiji jeung Jang Darta nu kasep ngalempereng koneng. Hal eta najan nepi ka iraha bae oge ku jisim abdi bari terus diakalan mak kitu. Terus terang dina malanana Nen Sukmawati luyu jeung kaayaan hatena nu tetep ni cinta ka dirina Jang Darta. Ya eta mah hak anyun. Teu naon-naon ari nya bogoh mah ngan kudu dipikirkeun akibatna. Panjang Darta ayeuna geus beuki luhur elmuna beuki bukti dirina ki burak apa nepi ka kabur. Teu kuat ngaduan wawesen jajaten dirina Jang Darta. Nuaina bener-bener geus masagi ku ilmu, kapatri ku pangarti, kasipuh ku pangaweruh geus jembar ku pangabisa. Ulah ngagugu teuing nafsu, hal eta kudu jadi bahan pamikiran mateng. Ari sakira matak cilaka matak naon ulah dilaksanakeun. Mun papangi jeung Jang Darta ayeuna lain kudu diolo, lain kudu dirayu, tapi kudu dipaehan langsung. Najan kumaha sameh dipaehan trek diolo heula sinadaekeun nganteur kana kahayang jisim abdi. Kitu permaksudan jisim abdi mah mun tepung jeung Jang Darta teh. Soal kiburak bongan we bodoh keneh. Teu boga kaera kalah kakabur. Ih, teu kuat nya kudu dikumahakeun itu teu kuat Nen. Temal kiburak. Bari ngadilak ka diri Nen Sukmawati. Nyalah kumaha anjeun we ngan ulah timuruannya. Mun isuk page tok kuring jadi pamajikan Jang Darta. Ye, ai soal timuruan mah pasti, tapi lamun permaksudan Nen geus gembleng mah nya jisim abdi ge. Moal bisa naon atuh Nen. Paling-paling ngelehan maneh. Keun we lah. Rek ngolonyi Santi we kitu. Teu eleh gos kiburak nema cenah mun Nen Sukmawati keukeuh hayang ka Jang Darta. Mangka manehna baris ngakalan diri Nyi Santi. Kawas nu payu sia keur bebeungetan dempah kitu teh. Nen Sukmawati langsung baeun. Untung keur pararea omong antara Nen Sukmawati jeung kiburak langsung disapih ku Kangjeng Raja Prabu Cakrasena. Gus. Montong parearea omong, montong ngadu catur, ulah ngadu bacot, arbu catur tanpa bukur deuleu. Parearea omong berita can karuhan hasilna, isarua jeung marebutkeun paisan kosong Nen Sukmawati. Abdi kaula naon sumangga bade pikir saeu naon? Tema Nen Sukmawati dari anaker dibarengan ku rasa ajrih jeung hormat nu taya hinggana. Tadi kiseta ngabejakeun teu kana kaayaan kula pangna bieu kula eueuh ti karaton. Upami teu lepat mah kiseta nyebatkeun yen tadi teh salira teh nuju Mujasmedi di kamar panyepen. Patali palai uning ngeunaan kayan keris titisan iblis nu ti payun leungit tina cangkeng jisim abdi kitu manawi kasauran kiseta tadi teh Kangjeng Raja. Bener. Memang bener kitu pisan. Itu pisan teh sangka ayeuna nyimas kecentring keling geus eueuh. Estu meuni eueuh kasabaran padahal mun sabar heula sapoe dua poe mah. Kana tangtu manehna dina lumampah ka alam manusia moal pinangih jeung kasulitan naon-naon. Kumaha kitu hasilna salira Mujasmedi Kangjeng Raja? Nah aya laratan ngeunaan keris titisan iblis. Nen Sukmawati langsung nanyakeun perkara keris titisan iblis. Nu salila ieu jadi implengan manehanana, susuganan bisa kacekel deui ku manehanana. Sigana mah bisa, najan kamungkinanana leutik.
Kitu tak nen, tapi sigana ku jalan dibantu kukula jeung Kiki Burak, yakin eta keris baris bisa dicekel ku nen. Nuhun satu acan ge jisim abdi teh teu kinten bingahna Kangjeng Raja. Kula ge bakal bagja, bakal bunga. Munyata eta keris bisa kacekel di ku nen. Komo mun nen bisa ngalaksanakeun deui kebiasaan seperti baheula-baheula, nen bisa terus ngirimkeun mojang ka dieu. Bari nen kukula baris dibere terus ilmu kasaten. Tiasa mung panginten moal tiasa di Pasir Samoja da geus pada dikanyahoankeun ku balarea, utamana ku pihakna Jang Darta sapara kanca. Memang ulah didinya. Awa hartina, awa gunana nen, kula geus ngimpleg hiji tempat nu sakira aman, kalayan yakin nen bakal pada ngajugjug bari moal aya nu nyahoeun kana kayan nen nu sanyana. Ngan ulah wakah yang nyaho ayeuna perkara di mana-na engke kukula bakal dibejakeun sejen waktu. Ngaso heula para mitra, ngaso. Para mitra kaum dangu manga urang lajengkeun deui. Nya nuhun atunya satu acana mangga atuh saurkeun di mana pernahna tanapi aya di mana keris titisan iblis teh. Keukeuh Nen Sukmawati hayang geura nyaho ngeunaan keris titisan iblis. Nyekel eta keris nyatana nu ngarebut ti Nen Bareto tayalian lintang ti saurang jalma nu luhur elmuna. Numatu di tempat sakulonen Pasir Samoja nu katelah leuweung kadu. Saha maneh eta Kangjeng Raja? Dayalian Eyang Sukmarasa ngaranna. Eyang Sukmarasa? Bener. Manehna geus nurunkeun ilmu panemu ka diri Jang Darta, ka dirinya Titi jeung Nyi Ina. Nyi Ina? Naya di mana Nyi Ina na geuning teu dikanyaokeun? Tetela urang geus kabobodo tenyo ka samarantinga Nen. Teu sangka paingan kakang beda tetenyoan da nya manehna teh Nyi Ina ngan disangling rupa ku Eyang Sukmarasa. Saha kitu teh Eyang teh? Pokona mah ulah rewasnya. Ulah rewas. Moal atuh? Nyi Ina ku Eyang Sukmarasa disangling jadi geulis. Beungeut nu pinuku borok jadi cager. Yang ngajang gelek jadi wanoja anu lian nu leuwih geulis ti aslina. Kitu nu kopangih ku Eyang bieu waktu mujasmedi. Sajabati kitu kula bisa melengkayan keris oge kula apal kana kaya Nyi Ina. Disangling jadi saha kitu Nyi Ina teh pangna urang teu janten teu apal teh Kakang? Disangling jadi Nyi Santi. Hanya kal waktuna kaburu beak urang tuluykeun isuk wae ieu carita. Enjing teraskeun para mitra kawujeng seep mangawilujeng kantun bae promios.